Tem, coba ngasuh atuh je pendak di ongkoh sundatan. Tuh hayu mak, aing geus siap geus mau golok. Geus hayu geurang. Ya, iya bisi keburu hujan doang, pan ngumpulkeun suluhna ya rese. Hayu tuh mak kira. Ayo geurang ka kebon heula urang. Terang suluh ka belah mana urangnya? Balik tuh loba mak. Pon bah itu batu. Mare ka mana? Bunak ngasuh lu kaleuweung. Tumben mah duaan ngasuluhna, loba tas duluna. Ha, atuh loba, jangan nyusukan pandek hajatan. Pan mah ndek ngawinkeun si Utem tah mak. Lain ngawinkeun aing mah dia. Tah ndek mencit dur si Utem. Masa dulur aing mak. Atanya tas imin dia. Nu bener mak, si Utem ndek di Sundatan. Jeung sebangkotan, lihat meureun. Atuh dia make gaji mesin meureun ge, ja haeung geus liat ieu. Mah tuh bener make gaji mesin. Atuh naon ndek make pacul. Dikadekeun kitu. Mak aing sieun atuh mak. Atuh dia kolot sih, kakarak hang di Sundatan. Oh, kira gitu mak Sundatana. Ke poe Sabtu, lepo datang deh nya. Mau amplop sekalian nu gede. Oh, mah di kitu mah, kayak orang datang, mau amplop. Ha, dia ulah amplopna doang atuh aya eusian. Hang geus enak mabur lah ngasuh. Hecem sih keburu hujan. Aing teu nyangka amatnya kana si Utem. Geus banggotan can di Sundatan acan. Aing mah mikiran eta nya, pesona neurak apa moal. Amun teu teurak pake peso, pake naon sih eta nya? Pake ragaji mesin gitu. Masalahna si Utem daekeun teu nya seta di Sundatan. Daripada aing ngomong sorangan, mendingan ku aing teangkeun jelema tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebenaran ya aya calon mamum aing. Calon makmum bedong nu heueuh. Atuh heulah, pan urang dicatet ku Gusti Allah bakal jodoh. Nyanyahoanan dia bakal berjodoh be. Atuh heulah, aing mah nyaho, aing unggal peuting ngawirid bae. Nyaho teh da ngawirid naon aing? Atuh mana aing nyaho, emang dia ngawirid naon? Atuh aing mah ngawirid lah. Ngawirid dia pang jadi kabogoh aing. Ih, teu jelas amat sih dia, ngaganggu aing keur nyantai bae. Ulah kitu, mending dia jadi kabogoh aing bae. Soalna geus loba ieu catatan amal aing. Pasti dia lamun jadi kabogoh aing, beuh asup surga yakin aing mah. Ih, teu jelas dia maji. Ih, kemana? Oi, rek teh jadi kabogoh aing. Aduh, ya Allah, hidup kieu teuing. Jangan pagawean nu garati, malah jelema nanti barogaeun duit. Kudu kumaha aing geus kieu hirup. Aing isuk can ngambil jelema ieu can mah sedako. Kebenaran ada jelema. Nah, gelap aing. Dan, kenaon? Tengah lamun aing je mikiran pagawean meninggal rati. Arti lagi eueuh, dia ke pasar. Ngandeng teh arti. Saha anu endek anu teh arti. Aing melek dengan pagawean meninggal rati. Pan tadi ki yang sebejaan. Teh artina ke pasar. Dia tore ke panon sih? Capeknya ji ngomong jeung dia. 5 jam na beuncar hulu aing. Oh, dia ditanya caran ku teh arti. Ya pernah saya mah. Tadi ngadeli imah sebersih geus cacaran kamari ku anakna. Capek amat ngomong dia ji. Ngomong-ngomong dia boga duit tuh. Si Maditna ge tadi nganterkeun mana ke pasar. Lamun teu percaya, tong be ditu ka imahna. Allahu Akbar. Kudu kumaha aing ngomong jeung si Haji. Oh, ngomong jadi tadi hayang duit mah. Kebeneran aing can sodako. Ieu duit teh. Tah. Kuara amat deh ji mere sedako meni gopek. Kek. Aing nulis lah yo. Tanggal 27 Rebo 2022 menes sedako si Adon gopek. Lah. Kuara amat deh ji geus mah gopek. Dicatet di kalabatan Firaun amat. Itulah dia, ulah dong barudak. Lamun bere duit be, telok ngomong nuhun. Geus lain dekat tulanya. Ndek nangan amal catatan sodako aing.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kana ondak dit gope. Di lumayan simpen kana basreng. Izi, dia mengisi UTM teu? Boga mah boga aing mai. ATM. Ngan katelan yang salapin kamari. Aing mah nanya nage, dia mengisi UTM teu? Naon dia nyambungkan ATM? Ih, aing mah teu naheun mai kana si UTM. Da ngajak TTM mah. Ih, deui nage endek naon aing TTM anjing dia. Jaing mah geus boga ka bogoh. Oh, nuk meuli gogodoh. Ngomong di tadi. Yo edit yo, jeung nambahan. Menang gogodoh hiji. Cus. Tanggal 27 Rabu 2022 mere sodako kasih mamai gope. Ngomong jeung dia mah, aing mah capek hate. Geus urusan tangguh dia amal jariah dia. Woi Mai, tehna ge eueuh, can balik pengajian. Ji, ke mana dia? Panggil jeung dia ngedot bae. Teu sebeu kitu dia teorok ngedot bae. Ulah salah deh dia. Aing ngedot ge. Aya manfaatna. Kayak aing jaga lawan boga pamajikan, aing geus lancar ngenyotna. Ih, inget naon dia? Ya nyambung dia ngomongkeun ngenyot mah. Astagfirullah. Heh, Teciot mas ninggal bukan kamari. Kamari si dase. Kuari dia. Nanya ke Teciot. Bogota naon kana Teciot? Geus dikubur kamari tuh Teciot mah. Astagfirullahaladzim. Dia meureun bogoh. Ya, tadi si mama yang naikkan ke godoh. Kuari dia naikkan ke godoh. Ngomong beda yang dibelikan mah ku aing. Kayak duit ya. Yuh. Tahu gak milik dia tak? Gede tak yang meredit nage. Terus lain ya. Perbo 2022 tanggal 7 mere sodako karena si boncos 2000. Tumben dah Ji, mere duit 2000. Biasa ge gope. Geus lah nuhun, ayeuna kelempang jeung jajan lumayan. Ngomong-ngomong si UTM aya teh nya di imahna. Assalamualaikum. Tem. UTM. Kamarara nanya ke kebun gitu. Coba bae ku aing toong. Kebenaran tuh si Kiwong. Coba bae ku aing ditanya, suka nyaho si UTM aya di mana? Kiwong, mau ngisi UTM teu? Teu nyaho, nekan dia nangan sutem. Henteu, nanya doang. Bisi kapanggih jeung si UTM. Bener teu sih si UTM Candi Sundatan? Atuh puguh. Dia nyati sah si UTM Candi Sundatan. Becik si boncos ke kamari ngomong kana aing si UTM Candi Sundatan. Nu bener saya Candi Sundatan. Atuh mana teuing liat namun di Sundatan meureun yang sekolot. Aing ge mikiran bae tikir tadi. Mun si UTM di Sundatan, pesona neurak moal. Amun teu neurak, pake naon? Atuh aya teu neurak mah gampang, pake ragaji mesin ge. Banyak pake ragaji mesin, pake kampak meureun. Ngomong-ngomong dia di mana? Gua ini kana si UTM ya, nu ngajak ulin. Tapi cek dia eueuh si UTM na. Teu nyaho ya ini ka mana poal ajuna mah. Hayu mendingan ilu jeung aing, neangan si UTM. Aing ge hayang nyaho saya teh bener teu eta Candi Sundatan. Hanggeus hayu, sakalian urang mun timung kayak parosotkeun celanana. Bener can-can di Sundatan saya teh. Hayu. Ayo. Kiraan lah, aing. Syarat aja. Nah, suruh orang kayak gitu ada nyokot moal. Malah ada malah anu anian san wani nyokot suluh makdun ya. Jadi tah geus tulisan peunya suluhna. Boga makdun. Mau anu anian. Oh iya. Aing nu manggul-manggul. Hagran. Manu manggul ieu. Baik, kemana orang ini kan iya? Teu nyaho. Jam sakit mah di kebon meureun jeung mana? Coba orang tong ke kebun yuk. Hayu. Mai tuh si UTM tuh. UTM. Naon yang? Naon mamai dia jerokan. Naon mamai teh jerokan bae. Tem, ayo nanya ke dia. Nanya naon ya? Tem, dia bener Candi Sundatan?
Oh, yang bener aing candi sundatan. Aih dia kolot-kolot can sundatan. Tuh kaisin kan umur. Atuh lihat meureun di sundatan age dah kita mah. Terus dia anak di Sundatan Mall, Tem. Heeh, mamai dia. Dek Sundatan ge pas Sabtu si Utem, ulah poho daerah datang dari nya. Oh kayak yang datang di situ tuh rake pesona ngurut set aing mara gaji mesin ge. Hajaun dia mah makara gaji mesin. Aing mah geus siapkeun kampak kumaing. Nyamannya? Atuh pakai kampak mah buntung kabeh. Heh, atuh moal dia batur ge make talenan. Kagok mah pakai talenan mah. Sekalian bae pakai cetakan kue akar kalapa. Atuh pakai cetakan kue akar kelapa mah boga dia garinjul ke. Tem, aing mah percaya henteu percaya dia teh candi Sundatan. Geus mamai ulah loba omong, mending toong sekalian. Ih, mamai dia candi sundatan. Ya leutik deui. Heh, dia nyaho boga anak aing leutik ka di porosatkeun dia atuh kan bisa hiber doang. Utem geus geus keluarkeun, aing geus lawan teu balik. Gong aja merosot kencelna aing dihareupeun si Mamai. Atuh aing mah penasaran ieu. Koreng bener lo dia kuncup kene. Bobolonan bae dia. Nyaho candi sundatan malah yang ditong. Geus kan. Ning cidalen balik uang sakali. Oh mah pegang mah. Nah, saya telah mau di sundatan otomatis eta make sarung bae. Disintrek dia ku yang kanjut Tem.